Kalau orang ya. Nah, untuk dirinya sedoi, nah. Iya. Kenapa? Getek. Nah, nu getek. Itu tadi kuku aku dia getek sejalan. Baru, baru. No. Oh iya. Ya aing kumaha jeung dia aing na. Hei, Naon? ini no. Aku nyari kolan aing betul ngomong makan sarangan. Lu ieu na ge, coba ulit itu, Bro. Coba tak ulit. Ini enggak nih, enggak ini. Nah, lain apa nih yo kamari yo nempo anu dihipnotis Oh, nempo nu dihipnotis kira-kira kumaha eta apa nih eta lamun RT orang hipnotis atau percaya deh karena hipnotis, jaro ya. ari nempo gitu mah percaya gitulah jamin Tapi itu nggak pernah nempo Chan. Nempo di mana ya Tarita Kajaro? dina HP Oh, dina HP itu kurang meren Meureun eta hipnol. tapi Akun hipnol. lamun diperagakeun mah eta ka RT coba Hah? nyanda sama RT na Badung teu boga dedengnya gitu geus mending urang hipnotis bae Atau hai siapa di mana gitu. ini? Kumaha ke reaksi RT eta lamun dihipnotis eta henteu coba gitu. Atau sih atau di mana ini? Aya di mana? Ah, Di mana? Baik, bro. Hmm. Ayo. Aing sih. Iya. Nah, Teh, pan aing kamari dibere bansos meureun. Pan teu dibagikeun ka aing. Pan aing sekuar teh meureun teh. Ih. Jamaah hadi-hadi bolot bangsa aing mah. Pan aing menang bantuan meureun kamari kurang teu dibere. Anjing mau lihat kadang aku aing. Ih, ampun aing mah. Teh, kamari aing menang bantuan. Kurang teu dibikeun ka aing. Oh, pon aing mau ngapura sibuk. Nges kayak gampang kita make. Atur kayak RT tenang. Tenang ya. Kayak sore alam penting dia. Sama gang kadulur dia diberean ari kain gara rapi amat sih. Are rese. Barang saing mah aing mah tikar kamari nangguan beca dulu sampai puting deui. Hah? Mana? Aing teh kubolot dia perang saing mah di gro-grona. Dari kene bantuan aing mana bantuan? Bansos. Ku are rese perang saing mah tikar puting keneh. Assalamualaikum teh. Orang tuh tamu buka dedengan sih mah mau jawab. Atuh dia jeung nu cager nembal. RT mah Jaro. lain masyaallah teh. Jaya tamu ya saya. Hah? Ono. Iya saya teh. Iya tamu ya jaya tamu ya RT ya. Tamu mah jeung make baju, make jas, make naon ka RT mah. Make kos cangklek ye. Jelema naon nya hideung kieu jelema. Jelema teh teruyuk kaung eta. Hah? Ono. Ada yang kau ngero ono. Atuh dia mah hahahan bet ya atuh diuk teh kumaha cak kitu kumaha. Jangan nampak gado baju nu cager tah. Oh, siap bro. Diuk. Meja na bro. Kumaha jeung maju kiki ke mana atuh kana? Diuk. Cakalan. Cakalan. Kumaha ieu RT teh rada bocor ieu. Meja na. Oh. Diuk tinggal mah. Astagfirullah dengan RT. Biung. Nggak Tadi meja bro. kantor tadi imahna. Meja. Hampura bro. Ih. Kongo dia mah teh. Atuh ieu aing ditanyakeun jarak ditanyakeun nu kieu. Mangga. Sup. Ih. Lain ya Pak RT, ya jarok ka dieu ieu mau rarencangan ieu jago terapi gitu. Kalian nek rada nek ngubaran RT ieu ceuli cina ulah Badung, nu hahahan bae ceuli. Gitu. Nek diubaran nek diterapi ya mau baturan Pak Jaro. Lamun maer mah mahal teh. Biaya gede. Hubung CS gitu. Kumaha dek? Hah? Ono. Aduh, aing masyaallah. Ieu hampura ieu apa nih nya ieu? Hampura bae ieu mah boga RT doang kieu lah di dieu malah masyaallah bae. Piger geuten nek diganti jauh lah teu aya gantina ieu. Nek burung nek kumaha ge ieu dipake bae. Kedengaran ngalen haan bae pan teu ngaradi kok boga RT masyaallah bae. Aing yang mantek we jeung aqua. Si jaro ka dia enon do. Astagfirullahaladzim teh ya Allah. Non aing tadi ngomong teu kadenge. Anjing bro. Mun kadangnya kalau saya aduh. Iya, mau tukang terapi RT nek diubaran ku Jaro. Oh, tropi, ro. Mana tropina mana? Mana tropina ro? Ansa. Aing mulai di imahna pokoknya mesti hujur ya jelema ya RT yo. Geus langsung belah langsung urang ulah loba pertanyaan deui mau nyambung. Urang ngablong ngajlek bae cacahan kieu lah nyeri-nyeri beung. Ngene langsung diskusi. Gitu. Di dieu teh diukna di dieu.
Di dia tukar posisi jaro di dinya. Aduh, aing nak kok Badung RT na. Nando ya, nando. Di diuk di dinya cicing. Teh, rek diubaran ke orang ya. Hah? Diubaran. Oh. Oh. Rek diubaran ya. Oh. Oh, iya ya. Bisa tuh orang ngomong na ya. Oh. Hohohan bae. Nek diubaran, RT nek diubaran. Itunya kudu nurut, lamun cek ngomong ieu yang kudu nurut. Ya, Siap, siap. dengekeun ya. Dengekeun ya. Ya. Teh. RT. Geus sabaraha tahun jadi RT? 4 tahun. 4 tahun aya nya. Ya. Oh. Ya orang geus ditugaskeun di ka Jaro ye jeung nerapi RT. Jauh-jauh urang ka dieu nyamperkeun RT. Nah. Ya ayeuna tuturkeun urang bae nya. Tuturkeun. Tuturkeun. Ya. Oh. Ya. Sabarnya. Ya. Oke. Ayeuna RT coba tutup matana. Ya, fokusnya tarik napas. Relax. Nah, ayeuna bayangkeun ieu ku RT matana jadi lengketnya. Jadi lengket, jadi keras, jadi kaku. Rasakeun jadi kaku, bener-bener kaku. Saya lem power dulu. Saya lem Korea, lem power dulu. Tadi 2 tilu lemna garing. Ayeuna matana jadi bener-bener kaku. Teu bisa dibuka. Tiap dibuka malah jadi kaku, malah makin lengket teu bisa dibuka. Keras, susah. Ya, teu bisa dibuka we pokona mah. Lengket matana teu bisa dibuka. Semakin dicoba dibuka semakin lengket, makin sulit. Teu bisa dibuka pokona mah. Nah, ayeuna coba buka tapi makin lengket ayeuna. Yuk, coba buka tapi makin lengket. Bisa tuh? Teu bisa kan? Bisa. Teu bisanya? Oh. Teu bisa. Aduh, Ro. Cai, ripuh mah ceuli rapat. Kurang nih orang mata, Ro. Bayang mah penubaran, Ro. Penubaran mah mau. Proses heula. Oh ya, dengekeun deui, dengekeun. Teu bisa dibukanya? Oh, ayeuna Bisa tarik dibuka. napas, tarik napas. Buang. Tarik napas. Buang, oke. Tidur jauh dalam, semakin rileks, semakin nyaman. Tidur jauh lebih dalam, semakin rileks, semakin nyaman. Hitungan mundur 3 sampai 1 akan buat RT tidur jauh lebih dalam. 3, 2, 1. Lebih dalam lagi, lebih rileks. Bagi orang yang sesentuh, dengarkan apa yang saya perintahkan. Jika Anda buka mata nanti, ya, entah kenapa, alat kelamin Anda, burung Anda, itu adalah jempol saya. Ya. Entah kenapa setiap kali saya sentuh, jadi jempol saya adalah burung Anda. Setiap saya sentuh jempol saya, maka perasaannya seperti disentuh burung Anda. Ya, kalau ngerti anggukin kepala. Oke, dalam hitungan 3 buka mata. 1, 2, 3 buka. Jempol orang ya. Jempol orang ya. Nah, untuk dirinya sedoi. Nah. Ya, naon? Getek. Naon getek? Itu tadi kuku aku yang getek sejalan. Boro, boro. Ro. Oh, nyeri. Naon? Ro. Kenaon ieu? Letak lah yuk. Nyeri naon? Anu nyeri naon? Iya. Bro, iya. Ya aing kumaha jeung ya aing na? Hei, Naon? nyeri, Ro. Atuh nyeri kolan aing betul ngomong makan sarangan. Nu ieu na ge, coba ulit itu, Bro. Coba tak ulit. Ini. Kenaon ih. Kana iya. Atuh eh. Ketek. Nah, atuh. Anu ieu naon anu linu? Kontol lagi. Oke. Nu bener, Keng. Oh, yang linu. Nonton RT. Bro. Ini nya. Mulai bari cekal ya. Bari cekal. Bagus. Coba teh, coba rek diperiksa ke orang, sorangan. Letana coba keluar tuh. Letana keluar tuh, coba rek diperiksa ke orang. Letana, letana jadi kaku teh. Teu bisa kajero deui. Makin keluar enak, keluarkan jadi kaku yang letana, teu bisa dikajerokeun deui. Bro, Ya. coba tanya di mana gitu. Udah, Teh. Hah? Ulah hahahan bae, ceuli cager yang ulah kalah letahan udang gitu. hai. Ah. Hai.
Teh, Ah, coba ngomong gitu. ah, Wih. Kan jadi kieu ya makin ajur bae ya RT ya. Coba tanya warga ada seberapa gitu. Nama ripuh ya macam di Badung ngomong Oh. ayo. ah, Lah ini akil hati. Masih kan gitu share lah. Hai bayangkan dia Lebang Sepiteng bayangkan dia Lebang Sepiteng Lebang Sepiteng ya digebros nah Ika, Kasih. Kumaha ya guys. Rek kieu bae meureun. ah, Hah? ah, aduh Teh. cager kayak cager Lain. kayak kebutna Aina normalnya, yo bibirnya normal deh, bibirnya normal deh, kelihatannya normal deh, hiji dua tilu normal deh, bisanya enaknya, RT, bisa, RT, boga iya tuh, idola tuh, awewe nu geulis, nu seksi, Boga lah. saha, Saya teh pernah dulu tuh anu Puja. Saha bayang, puja nanti apa namanya sekedar drasuk doang. atuh doang, mana sok mah, anu artis kayak di apa, TikTok teh. anu biang pokoknya mah nu biang, aya tuh, Terus ya di TikTok mah cuman dunia nyata mah emang aya. aya nu biang, sangat Teuing. ada air nafsu teu kudu disebutkeun saha nama, tapi kabayangnya, Kebayang. kabayang banget nanya, bentukannya, Bodi nanya. seksi tuh. Itu sih biasa cuman rumahnya. Istimewa bagi RT eta. Oh, Nah, oke. istimewa Ayah teh geus boga istri. encan Encan. Hmm. Oh, berarti bujana hati yang mau berarti ngarananya. encan makanya ya Oh. yang deket jodohna gitu Oh. Kabayang teh beungeut nya. Kabayang. Kabayang. Sok ngobrol jeung manehna. Henteu. Tara, Oh, berarti pokoknya mah setiap RT elemen bagaimana yang yu biar kabeh gitu ya oh, berarti Mendam RT na. oh memendam. Oh, berarti pensinya. Pemuja rahasia itu namanya. Pemuja rahasia ieu mah nya teh nya. Oh ya, iya. Siap, boleh, boleh. Kurang hadirkeun deui nya. Si awewe eta nya. Ah, Tadi sangarana. mul. Sia mul. Ah, Iya mul, tempokeun Ah. mul. Mulai jadi tempokeun ya. Mul ayeuna jadi awewe eta hiji dua tilu. Tuh. Mul di awewe eta. yang tadi ya tadi Tadi tuh tah, tadi tuh tah. mana ya? Baik, yang kan ada di kira tadi na. untuk usah saci Bismillah ajaro. oh lah jaro kayak ngedukung Yang gede yang kamar geus siapkeun oh yang kan iya bang kayak terus balas guys. Aktif apa na? Aktif, Oh paketan. Wah, mau mungkin buku buka pakai paket. Bea kemari. Sombong. ieu nu pake kahayang sorangan keng Ah, gila ah, iya. nah keng ngagedean kali mah Biasa baik. di kemak-kemak urang sorangan keng Untuk tanya baik aja mal telok, panggil telok, coba tuh ting ya. Ulah lah. Kan muhrim. atuh ku jaro ge beunang jeung kemak uang keng Beda lah jaro manggeus boga pamajikan. Terus tuh, lisan, tuh kita gitu lisan baik. coba cium oh saya les ting cium cium Ting ya. Ulah lah. Tuh, Jam muhrim. teuing mul teuing aku enggak apa-apa gitu Adik peluk sebagai bukti RT sebagai bukti bangkeng bener Bogor kayak peluk we. Hiji dua tilu normal deui. kesang berapa ya cium di bibir begana parah ya ini kan bibir mulyana aku cium Ieu saha kitu? Saha? mual Hah? Lain bikang. Hah? lain Kira aku coba tempok. Tak jadi bikang deui. Yang cium peluk romantis ger. tengok Ayeuna. Macam aduh kumaha. tuh jawab Iya benar jawab ya. terus yang memang kering pernah ngomong pan dia aku gitu Kumaha ya mun aduh aing honya. letak dong bung aku Dah, geus jekalangan banyak. Ah. Oke. Ya. Iya saha? Tadi nih. Iya saha? Eta lu geunak naon cekalan? Ya. Ayeuna tempo jaro. Tak jadi cewek eta. Ada. yang
Cager ah. Iya cager. Gimana bae? Di rumah bae. Di mana bae? Keseharian anan bae cetelok manggi. Lamunan eta. Alamun nang, Ngomong cara. alamun eta. Soto peka. Tepek aku maji. Padahal mau ngal penting kai mah bae sih teuing. Pindah kalian tak pindah di pindah. Oh amat kesangan di amat. Ay, kai mah bae, keng penting kai mah. Bener ge. Heeh. Putrok Ay, jalan jendela bae nya. Mana jendela? Jendela teh jendela. Tekan mama ke mal. Moal, mama make di racun diri heula. Parah banget yang. Bekis bae. Coba cimil ya. Teng ikhlas bari mama pengusaha saha. Ya jelema yang. Mau aja mah kunaon, ya mah nangis burung cemai ya kalak ya. Singit. Teu tai ya. Ira nyom. Itu beneran. Hei, berang. Normal ini. Kayaknya nyuman bawah lain kan. Ya menyuman bawah. Anjing dia mah. Jadi kieu dia mah badung. Budak bisa jadi kieu ngaprak man ieu. Oh, kudu di blok deh keng dia. Buka awe nu pikar resep kan? Bukan tah. Ah jadi awe nu pikar resep. Keren lah. Sampean yang ada di dia. Atau Ayang sibuk. ayang ketemu bongkeng. Asik. Anjay. Kakak Mario. Teh, Nek dong. emang gelis sih teh. Beuh, Kunaon? tulis bola ge. Idola apa namanya? Idola Sa gitu ya, sa. atau bidadari dari langit turun ke bumi. Sa gitu ya. Tuh, yang Saya ngaranna sa. Minu lain. Yunul. Kakak Mario. Kakak Mar. Naon nya? Kawawa. Hai, Daeng teu. kenang ge. Atuh ayo Kakak Mar, sakala hangaleuneun bongkeng leutik teh gede. Yuk. Yuk. Ayo. Daeng teu. Ate yang teuing gitu. Bismillah jeung, bismillah. Ngeleh kumaha ya? Betul sunatan. Atuh geus meureun geus. Geus. Nyaho meureun. Tuh, mangkana hayu urang Kakak Mario. Ayo. Daeng teu. Hayu bae jeung yang mon. Bener. Ah, bener. Ayo Kakak Mario tuh. Ayo. Ngegelat heula Kakak Mar. Ayo. Waduh, Aipan yo atur nuhun ieu terus pangubaran ke RT nya. Masyaallah bae. Atur nuhun ya, atur nuhun. Ya, sarua sarua. Heeh. Insyaallah lah geus mah cager. Sehat ya. Anggeus PRT urang rek pamit jang sore ya. Ya, jaro yuk pamitnya. Mun mangga. Oh, atur nuhun ieu nya. Waduh. Bro, payurnya Nya. Payur. Mun Ya, PRT. Jaro. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha teh? Rada ieu ceuli rada tengah yang teuing. Rok. Astagfirullahaladzim, dia mana saking nampu masihan kan